Assalamualaikum wargi Baraya Sunda. Kupingkeunnya abi bade carita ieu nya. Carita pengalaman abdi. Pengalaman kula ieu nya. Baheula keur leutik. Mungkin aya nu henteu doang kula kos kieu nya. Pokona lamun aya komen ieu lamun aya video abdi lewat ulah waka di skip dengekeun heula sampai anggeusnya pokona mah. Kula nek carita boga carita ya. Caritana baheula kula kan sakolanya. Sakola nyampe SD doang. Ieu. Ku hayang eta kana ka sakola SMP-nya bubuhan jauh di kampung mah. Ka SMP eta. Ari ku bapak los cenah sakola SMP ngeun kudu ngekos, sakolana kan jauh di Patianya, sakola SMP ge di urang mah jauh pokona mah. Leumpang eta leumpangnya lamun didugdag pan teu kaudag. Kudu ngekos biaya deui pan ngaranna jalma susahnya baheula mah. Ari kula babarasaan kula mah endung ngarepotkeun ka indung nya karunya ja indung teu boga nya. Sakola kudu ngekos pan santeuna urang dinu batur mah pan meureun kudu bakal nate kudu eta nate aya urang di imah mah babarengan jeung kolotnya saaya-aya meureun kolot nyambel delan atuh nyambel delan kolot ngagoreng teri atuh ngagoreng teri saaya-aya teh barang dahar. Ari ngekos mah meureun urang kudu di spesialkeun meureun urang dibere jajan naon sedangkeun kolot pan tibang usahanya tibang kuli tandur kuli ngarambet kuli ngored paribasana urang karunya ka kolot teu tadinya mah. Kula mah teh jadi sakola. Pas kitu kebel-kebel di kampung nganggurnya ngaran urang teu sakola teu aya kagiatan kitu paling ngaji doang mun peutingnya. Ngaji mun peuting. Ta caritana kula nek dikawinkeun, nek dijodohkeun ku kolot teh nya. Cenah meureun naon lulus SD daripada cenah cicing bae mending keneh geus dikawinkeun jaleutik keneh nya urang teh leutik keneh endung. Caritana kula kabur ka Jakarta ieu nya. Kabur ka Jakarta ja bawa duit ke cuman 2.500 eta baheula mah nya masih keneh eta ongkos. Aya dulur ta bibinya, bibi caritana mah. Ku abi moal disebutkeun nya. Pokona mah dulur, pokona mah bibi beta bibi ti bapak. Hayu cenah ka Jakarta. Di Jakarta eta gawe boga restoran lain restoran rumah makan nya, rumah makan nya biasalah warteg gitu. Si salakina teh boga karyawan ieu non teh ngaranna proyek ja baheula eta di Jakarta Selatan ya mun teu salah mah Jakarta Selatan Permata Ijo nya teh Jakarta Selatan teh